kuat. Nanampi aku dah. Najan aku kudu kuat. Abdi teu kuat ya Allah. Hirup teu kieu-kieu teh ya Allah. Niam pagawean ada resi. Saya penting-penting lah. Nu digawe ge kana dieureunkeun. Hanya usungku ya Allah. Boga pamajikan caplakuan. Boga salah kita. Astagfirullahaladzim, Pak Aceh di mana nolong kikituan? Betul kuat ya lakukan hirup. Menengkana paru oleh nama. Kela tungguan. Ya emang ngopi lah. Iya rokona. Satu nggak teuing. Sok enak mah tuluy kirek paeh mah. Teh, abi mah nyakal dah balanja kasih Edo. Moal deui pokona mah balanja di dinya teh. Nah, geuning kunaon? Eta kamari abi teh meser oncom pas dibuka teh meni barulukan geura. Karena kabe ya, udah tadi. Yul, kadieu lah kadang. Naon beh? Ame kan ada ka warung. Emang aya odol di warung? Nyaloba atuh di warung mah. Mana duitnya? Ya. Burukan ya. Beh, uge odol di warung mah. Wah, tira aku jang. Bener, enak ge Ciptaden, Pepsoden, Cinsaden. Heeh, eta teh odol kehet. Teh, kamari abi kekarak da balanja ka minimarket, tapi datu di ladangan. Nah, ning bisa kitu. Duka puguh, padahal mah abi punten-puntenan di paenan pantona. Tapi datu daekeun dibuka, padahal mah aya jamian ngatosanana. Dasar katro. Peng, bapak orang mah jagoan sih hanya nih mah teh. Ada kasuk ka jero oge, tinggal dipencet, pantona muka sorangan. Ah desa barang segitu mah. Kamu bapak orang Malawi jago, kin imah teh di pantauan. Bisa kemana masuk mah? Boro-boro asup, sarenge di luar. Mah. Aya naon kasep? Ini asal riweuh kitu, nyodak awi deh. Mana si bapak? Nya digawe atuh kasep. Awas ya mun balik mau dibere ampun. Gaduh salah naon si bapak Pak Ujang. Ujang mah teh tega ningali mama kerunya ditumpakan ku si bapak, hanya diendek-endek deui. Ngacep. Euy, Salah teh nya. Lamun orang bawa ke awe anu saluhureun. eta salah. Kan cenah itu ke pemenang usia. Emangnya gua kasama na Jin. Bawa kan ini Mang Acep. Goblok. Oles ku aing didengekeun. Teh terang teu basa wengi abi teh bisa bobos ya. Nipo naon emang Nais? Eta ada ngusora ceurik tinggung geuyeuk di pengkeureun bumi teteh. Puguh sami abi ge teu tiasa bobo. Tengah peuting diusir ku salaki tah balik ka imah kolot. Tengah peuting diusir ku salaki tah balik ka imah kolot. Nyantos we abi teh nyalingker ke pengkeran bumi bari ceurik ngageunggeuy. Ya sugan ieu jurigna. Hulu teh arateul. Kunaon atuh bleng? Bab ketuan meureun. Heeh, dumu kamari ge diintipkeun malapar kutuna.
mah ujang nyawa spidol ujang anu leungit teh dicandak ku si bapak sigana. Terang di mana Ari Ujang spidol dicana ku si bapak? Eta kerungi si bapaknya bakal warna hidung dina heula mama sigana spidol ujang dipakengeun eta. Aduh. Nyantos atuh pameserkeun masak sakedap. Alim ah mah ujang mah tos kapok dibawongan ku bumbu dapur nu instan teh. Hah, Ari Ujang, kapok kumaha? Nya tiap mama tah meser masako rasa ayam, lambar nama ayam goreng, jadi nama tempe goreng. Wah, aya naon Kasep? Ini asal riweuh kitu, nya mamawa awi deui. Pabalik. Aduh. Nyantos atuh Ujang. Aya nama. 1, 2, yo. Apa tuh? Abi bahasa mungkin tuh bisa bobos ya? Nya kunaon emang Nais? Eta ngadang suara cerik bari tinggung geuikan di bumi teteh. Di bumi.